boleh mata kelingan ibu ketika geus mabok manut talina tara awewe awewe batu disabet nya anu tara judi jadi karena judi anu tara karena main ojol non mangate anu sakelina HP teh geuningan judi slot cenah judor anu bakar mah gila sangat anu talina ya ada yang mabok teh akbarul khobais bang gede-gedena tina ka goreng jadi anu haram Allah mengharamkeun ka jalma anu kieu teh hiji anu kieu teh jelema anu mayonkeun minum haram jeung jalma anu milaraan ka ibu bapak ayeuna geuning ibu budak teh kaayana teh maju kaayaan teh loba harta dan babana teh asa teh arajen asana teh menang manehanana sok incung dengan ibunya mah nitip budak ini kadinya teh dengan sok aya geuningannya ayeuna kusabab manehna kaayaanana rezeki teh kakolot teh eueuh rasa ada tata krama tadoru DPDP kakolot baheula mah keur zaman abi itu kakolot teh ditinggali ge ningali kolot geus teu bisa ayeuna mah bedul ayeuna nya budak aya hareupeun oge teh beunteun asan kakolot ieu ya Allah ya Karim ya dunia semakin naon semakin brutal itu kusabab naon urang budak teh iku mana di lamun ieu mah diuyan ayun kunaon maka kanikmatan dunia tetap ari ana ajaran-ajaran akhlak teu diajar teu ditamasan teu ditah ngaji anu akhirna loba kajadian kolot dibunuh budak ada sebut indung dibunuh bapak dibunuh akibat naon akibat kayak obat mabok di kolot beberikeun nya madang lain madang di HP ini kolot beberik akibat naon mabok kakolot teh aya nama ibu asa kieu baturan aslinya dan ngaliwat asauna naon belajar baheula mah kurang bisa ngaripati mun seru teh ka kolot ya Allah ya Karim teh bisa tumpul di kolot da ayeuna mah ketak teh aya lamun neungeut aya HAM jeung hak asasi manusia kolot teh lamun neungeut ka budak bisa dihukum kudu we geuningan ayeuna baheula mah abi bungkul baradog asal ya baheula teh naon ngana bujak-bujak kolot geus sana buncul di sira oge baheula abi udah bangor deui oh ya anak-anak guru bilang teu bangor mah naon mane dog asbab mah nyabok geuningan aya nu nyabok dilaporkeun padahal eta budak teh ku naonnya guru teh tak teuing sabok atau di Bandung kita tengah bayar naon da geus naon geus nyaretkeun rek di kumaha gitu kan guru mah urang teh narima guruna mah atau bisa budak bisa pintar teh geus bobo guru kenal urang teh bisa naon digalakan ku guru naon mari urang teh mewah ka guru eta itu tah anu kakilu ibu anu moal asup ka sawarga teh geus ngarapeun Gusti Allah teh anu katilu nyaeta wad dayus anu dayus terang teh dayus jelema dayus lamun salah boga pamajikan ya dayus teh eta
salah kita ngantep ka pamajikanana kita Cina punya kita main di di batur digagangkeun geuningan ayeuna dayus teh haram eta jalma asup ka sawarga pamajikan diantep didagangkeun ieu usaha aya geuningan sawarga. Jadi tengah rasa ieu punya tengah rasa lamun urang mah di deketan saeutik batur sok cemburu tah dayus teh saeutik cemburu atunya awewe teh lamun di deketan batur teh cemburu bukan rasa cemburu awewe nya kitu deui lamun hayang mah kudu rasa cemburu mun lalaki ngadeketan ka si eta teh cemburu naon kitu ngadeketan eta teh naon lalaki teh geuning sok si laki dah eta baturan bersilah tidak dengan bebaturan gawe atau kumaha awe ge sarua di mana ayeuna mah bade kadinya geus sakedak ini aya HP gini pada mah naon keur bobogohan di lalaki amanya bade jeung manehna teh sarua boga pemajikan ya boga salaki itu boga pemajikan seorang bodoh jadi itu simpulkeun anu kahiji jelema anu harap ngaharapkeun Allah asup ka sawarga teh hiji jelema anu mayeukeun minum haram anu kadua jalma anu nganyeri ka kolot na indung bapa bu minta hampura ka pengaraya kene indung bapa abi besok sedih enggak kolot masih non terus almarhumah mudah-mudahan we ini sebuah tapi nan Islam sok sedih bu ayeuna urang nuntut keneh boga kolot sok daripada jarah nu jarah raum bu daripada jarah nu jarah raum ka mana mujohon mana atema mana deui duit ulang tehnya dikumpul-kumpul beranak pemajikan teh aibranya teh mana padema sampai tilu putih alip-alipna tehnya balik teh maghrib sholat teh maghrib akhirnya dulu capek isya kaliwat subuh datang udang jam 7 sampai teh dosa teh mudah-mudahan gitu. Ada sunat dinyanya wajib dia doraka teh. Lain tenang tepoek jalan ngan kuduna apa? Kumaha tata krama jalan teh. Lain abi teh meunangkeun kok cenah suang orang mah cenah cek suang orang mah meunang cenah naon jalan teh. Dibejakeun ka usaha sejarahnya dan udah mah gitu tuh Pak, burukan heula sama meja teh. Ya, lima jarak kali itu kali balik